aminu geura aliman alaihim kabeh bima kana perkara kana kitab nazzalna anu nurunkeun kami agung jeung Gusti Allah kana eta perkara kana Quran wae ahli kitab Yahudi jeung Nasrani anu diturunkan kitab ku Allah Subhanahu wa taala samemeh ka Nabi Muhammad ayeuna geura narik geura iman arajeun kabeh kana kitab anu diturunkeun ka kanjeng Nabi Muhammad eta Quran musaddiqan lima ma'akum anu mana musaddiqan bariana ngabenerkeun lima kana kitab ma'akum anu aya sarta arajeun kabeh tegasna Taurat tegasna Injil geura iman kana Quran itu anu mana Quran eta kan ngabenerkeun kana Taurat jeung kana Injil min qabli an naqmisa wujuhan min qabli an naqmisa sameme yen ngalebur kami jeung Gusti Allah wujuhan kana pirang-pirang beuneu enak nampu mafiha tegasna sameme kami lupus kana perkara-perkara anu aya dina leungeun minal aidi nyatana mata wal anfi wal haji geura hariman bisi ku kami dipupus tabeungeut teh mun dipupus kumaha diratakeun mata eueuh hirup eueuh sumut eueuh halis-halis acan rata bisi ku Gusti Allah dipupus kuat mun dipupus ka bayam rata panaruddaha ala adbariha panarudda maka ngabarikeun kami hakana eta beungeut ala adbariha ka beungeut beungeut jadi sigap anu kieu teh punduk mah ieu nya itu babatok ya hulu belah tukang jadi saru harus jadi tukang lomba pada jalahan kala akfai lohan wahidan siga papan nuhun mata ada unaonan sedikit itu awal anak atawa ngalaknat kami lagun jeung Gusti Allah kaya jalma kafir anu teu daek iman enam sahokum kirodatan bisi ku kami dilaknat disalin rupa jadi monyet kamala anna ashabas sabti sakumaha kami geus ngalaknat atawa nyalin rupa kami ashabas sabti ka ashabus sabti bade sore alilitah anu dilarang ngalalau poe Sabtu teh ya tetapi ampun eta lauk teh poe Sabtu teh aya nalemongan gawe teh kalebur ngabibitana teh gitu dari perkara anu bicara mah sok dikabitaeun nya dikabitaeun boro-boro dileuwihkeun nya dina nalika kurangna oge perkara anu dicara mah sok beda katempona leuwih halus katempona nya padahal mah misalna urang boga anu batur boga anu urang teh teu meunang nyokot batur katingalina teh alus ke batur aja urang teh beda pokokna dahar ge menang maling mengeunah tibangan ku juring komo ieu nya ashabus sabti teh ulah kalalo poe Sabtu eta dadak sakala poe Sabtu mah loba lamun misalna henteu loba oge angger asa-asa loba aya mah loba poe Sabtu teh ngalawan ka Gusti Allah aya baheula mah kitu lamun aya panjaran ti Gusti Allah teu dilanggar langsung teh aya
Nggak teh peringatan teh langsung. Zaman baheula mah teu aya CCTV teh aya lamun tas paling katempok. Tarang gaya karena tas maling kanyawan besar ya tas iya tas dorakan lamun diancam pangancam langsung harita beda aja umat kanjeng Nabi Muhammad nah itu non ditempokkeun sugan teu ayeuna tobat teh sugan isukan ayeuna teu nurut sugan isukan teu isukan sugan pageto sugan minggu hareup sugan bulan hareup itu tangkap bae sugan anakna mah iman gitu. Ditempokkeun beda jeung umat wa kana amrullahi maf'ula wa kana yaqulu amrullahi itunya ay qada'uhu hukuman Gusti Allah eta maf'ula anu dipidana wala manazala tasama Abdullah bin Salam nalika turun di ayat Abdullah bin Salam dari iman akhila kana wa idan musyadid fala masalama ba'dhum rufi'a ayatnya nyebutkeun ieu teh pangancam dengan syarat nalika sebagian Islam maka pangancam eta diangkat tina anu sejen sehingga bisa diwakili iman sawareh teh nu sejenna jadi lepas tina pangancam grup Abdullah bin Salam iman ieu ngajadikeun sabab karena diangkat eta pangancam ti Gusti Allah sehingga anu sejenna teu jadi monyet ya gitu. Bakina yakunu tausun lamaskun qabla qiyamisa cek sawareh kaul henteu diangkat ieu pangancam bakal terjadi dina samemeh kiamat. Jadi itu kememeh kiamat cek sakaul ieu. Jelema anu ahli kitab anu teu iman ka na Quran teh ke disdeukeut ka kiamat mah jadi model atawa jadi rata betul nyakit teuing nu geus pae dina kuburna teh eta teh ke dibangkitkeun teh jadi model atawa eueuh beungeut rata beungeut Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik Inna Allah sayatana Gusti Allah ta'ala yaghfiru ma ngampura Gusti Allah teu ngampura Gusti Allah ayyushraka kana yang dimusyrikeun sahabi Gusti Allah dosa musyrik moal dihampura ku Gusti Allah lamun kabawa paeh jadi memeh paeh teh kade kamusyrikan ulah aya wa yaghfiru ma duna dalika dosa-dosa sahandakeun tina musyrik ieu dihampura ku Gusti Allah ngan eta oge lima yasau khusus ka jalma anu dikeresakeun ku Gusti Allah rek dihampura dosana itu gambaran ku Gusti Allah teh dibere hidayah jeung taufik bisa tobat ada jadi tobatna oge eta teh paparin ti Gusti Allah dibisakeun ku Gusti Allah tobatna oge dikeresakeun ku Gusti Allah jadi nu musyrik kabawa paeh moal dihampura lamun musyrik terus memeh paeh ditobatan lamun Allah ngeresakeun ngahampura nya ngahampura ngan Allah janji bakal ngahampura ka jalma nu tobat Allah moal nyulayan kana janji yang sabab Allah moal nyulayan kana janji maka lamun dosa sakumaha bae asal tobat teh pasti dihampura. Nah Allah geus walaupun ngahampura eta
hakna Gusti Allah rek dihampura kitu dihampura cuma kumaha Gusti Allah ngan Allah geus ngajanjian jelema daek tobat pasti dihampura sedangkan Allah mau ngelayan karena janji sehingga pasti di mana-mana tobat pasti dihampura walaupun dosa musyrik lamun musyrik kabawa paeh geus lapor eta mah mana yang hampura tentunya lamun sahadakeun musyrik ieu bisa dihampura ngan eta kelima jasa ka jelema nu dikersakeun dihampura ku Gusti Allah itu gambaran atau dibere non ngaran dibere hidayah dan taufik bisa tobat keneh paehna atawa paeh bari kaya bisa dihampura loba nu pamentakeun hampura anak icu nampun tetangga babaturanana loba jelema masuk ka kubur dosana salapur guru kaluar ti kubur terus tinggal saeutik dosana sebab naon loba nu pamentakeun hampura saya berusaha asupkeun ka surga tanpa aya dosa tanpa ngaliwatkeun kana neraka geus dihampura dosa aya nu teu dihampura teu tobat keur mah loba dosa nya saleh musyrik ya ngan iman geus teu paeh teh nu mamentakeun hampura teh eueuh deui itu nya boga turunan teh teu didek tahlil dek ziarah ka makam Madai pakai tara, jangan pakai turutan, kalau pakai ziarah, kalau pakai geliman, jangan gak seterusnya, bodoh dosana, bodoh dosana asal aya iman bisa suka surga, pada dibersihan adalah dina neraka. Maka kudu dibiasakeun dididik anak teh, ya, dididik anak teh, sina diajar kan, gitu ya, kamu tuh lah dewek bae ajak anak incu. Itu ya makan terus diajar di kolon numpang anak saya rumah sarua bae lah dari doa aman itu di anak di sarua itu sekali itu manfaat aya jelema kita wae acan nyatu modal kanu ngarang ieu kitab Syekh Jalaluddin Asyuyuti misalnya kurang setiap mereka jadi hadorohan itu nama tewawuhan ka urang ngan urang wau ka itu ngalakungan kadang-kadang iya teh nepi ka ditu waktu sudah turun nepi jadi rek anak teh rek anak batur sekalipun doakeun urang wa may yusyrik billahi faqad iftara isman wa man ja'ala saya berbentul aja pada yusyrik an musyrik isman bismillah ka kusala nu ngamusyrik ka Gusti Allah eta nya anu percaya boga iktikan aya perkara salian di Gusti Allah napakan dina hiji perkara aboga tapak gawe itu salian di Gusti Allah itu faqad iftara isman azima maka geus teman-teman gawe-gawe itu iman isman aziman karena dosa anu itu ulah gede pisan musyrik ka Gusti Allah teh modal boga itikan pare alus dari gunung kaloba itu sehingga Allah ngalungit pada hama ngaluskeun hati Gusti Allah model waras lali udah musnahkan betrek bodreng bisa musik dosa kete musik ayo ngomong materi mukulah teh jadi ini kan itu jadi dina hate lah sumut mawon alhamdulillah ya makan bodrek waras ya tapi dina hate mah alhamdulillah diberi waras ku Gusti Allah sabada padahal bodrek jadi nu waras teh saha Gusti Allah kan Allah mun waras teh babarengan jeung sak geus minum gitu sadaqallah
صلوا على النور أحمد